asih deui asih urang bakal ngahiji teu boleh dianti-anti bakal nyorang laki rabi. Awas ulah robih deui kumu deui rek jalir
eta nu anu disejak kedalisan ukulasan tali asih nu ranggeui kaheman satekad mungguh saucap harapan urang duaan sanes eta nu anu disejak kedalisan ukulasan tali asih nu ranggeui kaeman satekad mungguh saucap harapan urang duaan sok risi jadi pangluis sok rempan jadi mamala sok kena ku paribasa lumutimku andalemi inggis nyang saraka diri sok risi jadi pangluis sok rempan jadi mamala sok kena ku paribasa lumutimku andalemi inggis nyang saraka diri sanes eta nu anu disejak kedalisan ukulasan tali asih nu ranggeui kaheman satekad mungguh saucap harapan urang duaan sok risi jadi pangluis sok rempan jadi mamala sok kena ku paribasa lumutimku andalemi inggis nyang saraka diri sok risi jadi pangluis sok rempan jadi mamala sok kena ku paribasa lumutimku andalemi inggis nyang saraka diri sok risi jadi pangluis sok rempan jadi mamala sok kena ku paribasa lumutimku andalemi inggis nyang saraka diri sok risi jadi pangluis sok rempan jadi mamala sok kena ku paribasa lumutimku andalemi inggis nyang saraka diri
gelap, angin puyuh kerlimpungan, mual keuncing mual mundur, mual miris ku panas diri. Demi kapokoh luhurna gunung rek dijajah ditaikan, demi kapokoh ombak sakara rek dicuk-cuk di parahuan. Demi kapokoh najan dar gelap tabelaan hujanan, kanggo kapokoh najan kepulusan jadu mundur rek didakon. Nu penting mah bisa apel kakapokoh. Demi kapokoh luhurna gunung rek dijajah ditaikan, kanggo kapokoh ombak sagara rek dicuk-cuk di parahuan. Demi kapokoh najan dar gelap tampilaan hujanan, kanggo kapokoh najan kapulusan jadu mundur rek didakuan. Nu penting mah bisa apel kakapokoh. Bulan pias kecahayaan, ulas endah kaliput mega malam, hati asa kangepan, kurang nama kekasoran, kagambar deui lalakon waktu harita dina mangsa siri
saang ngarawangan baturan kuring kerenyorangan lamun mangken kepupuh asa hati ngajeri pinuh kapeureuri. Salira megatkeun cinta kagoda ku asih saliwa nah naon nu jadi alasan anjeun luasan mepeskeun harepan. Hanjaka kieu
henteu bisa dipapalerkeun